warahmatullahi wabarakatuh. Asupna agama Yahudi ka Jazirah Arab. Samiangna pimpinan suku Huzaya ti hareupeun Taban As'ad senapati balik deui ka tenda Taban As'ad sarta Taban As'ad ngumpulkeun mata-mata atawa juru taluntik pikeun ngayakinkeun beja anu dibawa ku suku Huzaya. Gancangna carita dina wanci pacat sawad tilu urang mata-mata anu diutus ku Taban As'ad balik deui ka tenda Taban As'ad. Sanggeus aya di jero kemah pokwae salah saurang pimpinan ti tilu urang mata-mata eta mere laporan langsung ka Taban As'ad. Hatur uningaseun aya sabaraha laporan anu baris ku abdi dudugikeun ka salira Taban As'ad. Kumaha siapa nalumpikan mararaneh juru taluntik? Iya Sun, anu kahiji ngaran tempat anu seueur harta bandana teh disebat Ka'bah. Ayana di tengah-tengah kota Mekah. Anu kadua laras di jero bangunan eta teh loba pisan emas inten anu geus dituna ku saban-saban jalma anu datang ka dinya. Ai bedana mah sing sabae anu kungsineuna harta kakayaan di jero Ka'bah. Eta harta kakayaan teh teu meunang dicokot deui, da eta mah dikhususkan ke anu boga alam. Saterusna Anu katilu ngeunaan keamanan. Pangesi eta negeri teh sabaraha loba sarta teu bogaeun tentara anu sanggup pikeun perang. Jadi saupamana urang-urang aya tujuan rek nyokot eta harta banda, pinasti moal aya parlawanan anu matak ngahesekeun. Tah kitu laporanna Sun. Bobot pangayon tinggalang taraju nyengakeun ka salira Taban As'ad. Syukur laporan jeung hasil gawe anjeun sakabeh katarima ku kami. Ayeuna mah siapkeun pasukan sakabehna pikeun ngadodog ka eta patempatan. Urang cokot harta banda lebar tina menang. Urang kudu ngagantian beaya anu geus dipake ngepung kota Yasrib. Anu lain saeutik geus dikaluarkeun. Kabeneran ieu aya gantina. Hayo buru-buru unyuk sumangga kaulanun. harita keneh senapati nyiapkeun anggota pasukan Taban As'ad pikeun miang ngajorag ka kota Mekkah. Dina tengah-tengah kariweuhan ku pasukan Taban As'ad anu keur tatan-tatan dua panita Yahudi anu ngilu kang eta rombongan ngerasa hemeng ku eta kajadian. Panita Yahudi ngajak ngobrol ka baturna. Naon begana urip miang mulang ka Yaman. Tapi pangrasa kuwi ieu mah siap-siap perang. Si kumaha jadi naon anu aya na pikiran ke adi sami ka sigana ieu mah ini perang manya ayat mulang itu pakaran di arasa tatan-tatan bener ieu mah perang. Tapi leuwih hade urang tanyakeun wae ka Raja Taban As'ad. Oh ieu tuh oh tanyakeun wae sepuluh jelas kaya anak. Jadi rada temen hati kami. Beral wae dua panita teh lempang ngajugjug ka patempatan Taban As'ad. Saenggeusna adu hareupan pok panita tumanya ka Taban As'ad. Kuring duaan ngerasa emang ku ayana ieu kajadian. Naha ieu teh mulang atawa arek ka mana anu saenyana Taban As'ad. Oh heueuh. Hampura kami can merenyaho kadua panita. Kami boga tujuan pikeun ngajorag kota Mekkah. Didinya aya harta banda emas picis kumirincing anu ku kami erek dirampas. Gitu dong. Benar. Ari Raja Taban As'ad
Apa di mana yang di Mekah teh aya harta banda anu sakitu lobana? Kapan teh katerangan anjeun ka daerah dieu teh kakarak ayeuna? Aya nomor nyaho ka kuring di salah saiji suku. Aya nomor nyaho nya. Moal kitu anu merenyaho ka anjeun teh suku Huzail. Bener pisan. Nah panita apa? Tentu apa jadi sebab eta suku Huzail teh merupakan suku anu tersep ka orang-orang Mekah. Oge eta suku teh tersep ka orang Yaman. Baru Bener gitu. Maranehna hayang ngadodombakeun anjeun jeung urang Mekah. tapi tetap beren aya harta kekayaan mah kudu dicokotnya. Ngeunaan harta kekayaan kieu eta teh. Kami can mangihan di kolong langit ieu aya patempatan anu disucikeun nu disebut Ka'bah. Eta geus turun tumurun ti zaman baheula keneh. Lamun anjeun jeung para bawahan anjeun kumawani ngancurkeun eta patempatan, tan wane anjeun jeung bawahan anjeun baris ditumpur ludeskeun ku Allah zat anu maha murbeng alam. Aduh pika keungeun eta geuningan. Cek Taban As'ad bari ngaranjuk semunu kaget. Terus naon atuh saran anjeun? Saran kami anjeun tetap datang ka itu. Anjeun kudu tawaf di ditu jeung supaya karajaan anjeun beuki nanyeur dina sagala widang rahayat trepeh rapih kaya pacen kadam. Prak anjeun geura sedekah di ditu bagikeun harta kekayaan tuna sebagian harta kekayaan anjeun di jero wewangunan anu disebut Ka'bah. Rek naon wae bentuk nama kami ngajang semulangna ti dinya kabarokahan dina hirup anjeun bakal leuwih kabuka. Itu saran ti kami. Karti kumaha ari anjeun bakal ngilumeang ka itu? Kuring duaan panita Yahudi henteu pantes panita Yahudi ngadon tawaf di tempat suci bari jeung sakuliling eta tempat suci teh loba arca-arca eta sarua jeung ngaduakeun sesembahan. Cek pimpinan Yahudi kalawan tegas ngabejer-beaskeun hal-hal anu dipahing ku maranehanana. Nyaheug wae atuh aya kitu mah. Keun ke subuh kami baris miang dikawal ku sabara-bara urang pangawal. Kami baris cicing di Mekah kurang leuwih 3 peuting. Teu poho kami nganuhunkeun kana sagala rupa saran. Lamun seug anjeun teu ngabejaan bawa meureun kekuasaan kami dengan ukur kapoe ayeuna. Ho, teu naon pan urang kudu silih bejaan. Ulah nepi ka silih gebuskeun. Dina poe isukna bring wae Taban As'ad jeung sabara-bara urang pangawalna miang sejak tawaf di Ka'bah. Sakumaha katerangan ti dua panita di Mekah, Taban As'ad ngebagi-bagi rejeki kabeh jelema anu miskin dibere harta banda kekayaan sarta teu poho nuna sabara-bara kilo emas dina wangunan Ka'bah. Teu karasa sapoe lilana ti mimiti Taban As'ad asup ka kota Mekah terus kukurilingan di jero kota Mekah nu akhirna repeuting. Mangsana Taban As'ad pikeun istirahat. Dina tengah-tengah Taban As'ad sare manehna ngimpi. Cek hitungan dina impian manehanana nutupan wangunan Ka'bah ku kaen manuk recet di sarada. Sang juangkara geus meletek di belah wetan. Taban As'ad lilir sarta langsung nitah kabadega-badegana supaya meuli kaen pikeun nutupan eta wangunan Ka'bah.
sarengsena ditutup Taban As'ad ngadon tawaf di didinya bari jeung muji-muji keagungan Allah. Dina peuting kadua manehna oge ngimpi deui. Cek dina itungan Taban As'ad ngimpi nutupan deui eta Ka'bah ku kaen anu jauh leuwih alus tinimbang kaen anu kamari. Taban As'ad kaasup jelema anu kacida percayana kana impian. Nya munasabah sahudangna tina sare langsung nitah badegana meuli kaen pang alusna anu aya di nagri Yaman. Asaku kabeneran poe harita datang pisan rombongan kafilah anu kakarak mulang ti Yaman meuli barang-barang pikeun didagangkeun di kota Mekkah. Langsung wae eta kaen dibeli ku Taban As'ad kalayan dijieun kiswah dipake nutupan Ka'bah anu kamari geus ditutup ku kaen biasa. Di poe eta pisan mimiti ayana kiswah atawa kaen panutup wangunan Ka'bah. Ninca kana poe katilu sakumaha anu geus dirarancang ku Taban As'ad jeung dua panita berawai rombongan Taban As'ad ninggalkeun Mekkah dibarengan ku dua panita ngajugjug ka nagri Yaman. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasiereun sabeunyereun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos ngieutan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan neda agung cukup lumur jembar hapunten. Robi tu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina bidunya hasanah wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.